aku pernah disakiti oleh orang sampai aku harus memilih mundur dan mengalah. Dan sampai pada akhirnya, aku sekarang kembali untuk membalaskan dendamku. Sadar si Ajak. Jadi sia jual. Kini si di dia jual. Tapi masih habis pai jual. Mun aing geus pae. Nah urusan anjing si Ajak. Sia yang pae. Tapi aing geus berubah jual. Jelema nu kieu berubah. Aduh, mal matak berubah sih mah. Kalakuan baheula. Sia geus nyeri aing. Ayeuna aing rek balas dendam ka si Ajak. Ya. Dek sok aing dipaehan. Aing ayeuna rek maehan si Ajak. Aing rek balas dendam ka si Ajak. Dek sok aing dipaehan. Hah? Yaki.